Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana nu kusim kuring dihormati, mangga lajengkeun kana kitab Duratun Nasihin halaman 70 genep masih nerangkeun fadilah dina bayanil iman, rangkeun kana bab iman. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Khazin. Qauluhu ari dauhan Allah lapad ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika ari itu jama-jama mukmin, hum eta ari ulaik al mukminuna eta jama-jama anu iman haqqan kalawan sanyatana. Fihi eta tetep dina ieu in ulaika humul mukminuna haqqan dalilun ari aya dalil ala annahu kana sanyana itu kalakuan sareng tingkah laya juju etan teu meunang naon aya sipa yen kasipatan saha ahadun seseorang nafsuhu dirina ieu si ahad bikaunihi kalawan kabuktian ahad mukminan eta mukmin hakon anu sanjatana. Jadi dina tafsir Khazin ayat Allah aya bahasa ulaika humul mu'minuna haqqan. Tah lapad ulaika humul mu'minuna haqqan eta teh jadi dalil kana sanyana teu meunang nyipatan seseorang kana dirina ieu seseorang, kana kabuktianana ieu seseorang teh mukminu hak, mukminu sabenerna teu meunang. Jadi teu meunang nyipatan seseorang ieu jalma teh mukminu bener henteu, teu meunang kaasup kenyipatan gitu. Naon margina? Margi li anallaha ta'ala innama wasofa bidalika. Margi karena Allah Subhanahu wa taala nyipatan ka ieu, nyipatan Allah ku ieu jalma mukminin anu sanyatana, nyipatan Allah ka jalma mukminu sabenerna teh aqwaman mahsusina, itu ka kaum-kaum anu khusus kabeh, ala ausopin mahsusin, kana pirang-pirang sipatan anu dikhususkeun eta mah nu sabenerna tadi. Sedengkeun wa kullu wahidin la yatahaqqaqu wujudu dalika wujudu tilkal ausopihi. Sedengkeun teu jelas teu nyata ayana itu pirang-pirang sifat di seseorang. Matak teu meunang nyebutkeun ka batur, oh maneh mah ieu teh mukmin sabenerna atau mukmin henteu gitu. Teu meunang. Wahada yata'allaqu bimas'alati au usuliyatin. Dengkeun ieu mah cumantel kana masalah ilmu usuluddin, ilmu dasarna agama. Wahya ari ieu masalah ilmu usuluddin itu mah annal ulama ittafaqu ala annahu yajujul lirajul. Eta mah karena sepakat separa alim ulama geus berpendapat sepakat akur pendapatna para alim ulama ala annahu yajuju lirajul, meunang keur seseorang, meunang keur hiji lalaki ngucapkeun ana mukminun, meunang ka setiap hiji lalaki jalma nu iman ana mukminun, kuring teh jalma nu iman. Ngan wahtalapu fi annahu hal yajuju lahu ayakunna ana mukminun haqqan. Tah sadengkeun beda pendapat mengenai masalah cek tadi meunang nyebutkeun kuring jalma mukmin, ngan itu diihtilafkeun ketika jalma ngucapkeun ana mukminun haqqan,
kuring teh mukmin nu sabenerna ieu, kuring teh mukmin nu sanyatana mukminuna haqqon nu sesuai dengan dina Quran tadi. Itu mah diikhtilafkeun. Tapi nyebutkeun kuring mukmin menang, tapi nyebutkeun ana mukminun haqqon, kuring teh mukmin nu sanyatana. Itu mah diikhtilafkeun. Wa ana mukminun insyaallah aula jeung deui diikhtilafkeun nyebutkeun kuring teh jalma mukmin tapi insyaallah kuring teh jalma mukmin gitu atawa henteu taya ge ikhtilaf faqala ashabuna al hanafiyah berpendapat ashab urang sadaya tegasna anu bangsa al hanafi mah bahwa al ula ayakula anna mu'minun haqqon la yajuju cek ashab Hanafi aya jalma nu nyebutkeun kuring teh anna mukminun haqqon kuring teh mukmin anu sanyatana itu teh cek bangsa Hanafi yah mala yajuju teu meunang gitunya wa oge teu meunang deui wala yajuju ayakuna anna mukminun insyaallah oke teu meunang deui nyebutkeun kuring teh jalma mukmin insyaallah teu meunang teu nyebut insyaallah lamun ngersakakeun Allah geus mun ditanya anjeun mukmin kuring mukmin cukup kitu wastadalu ala sihhati hadal qauli biwajhain jeung da jadikeun nyieun dalil ieu ashab Hanafi pake sumberna dalil dipake dalil ku ashab Hanafi teh kana sahna ieu ucapan nu dua tadi gitu menang ngucapkeun ana mukmin ngan ikhtilaf nyebutkeun ana mukmin nu sanyatana kahiji al awalu annal mutaharrak la yajuju ayakuna ana mutaharrak insyaallah taala gitu. Jadi nomor kahiji saenyana anu gerak itu saenyana anu gerak teu meunang ngucapkeun ari kuring eta anu gerak insyaallah kuring nu gerak insyaallah lamun digerakkeun ku Gusti Allah cenah bahasana lamun digerakkeun nya kitu deui kada al qaulu al fil qaim wal qaid kadalika nya kitu deui teu meunang lah ketika naon ngomong dina jalma anu nangtung jeung jalma anu diuk ngomongkeun kuring nangtung insyaallah padahal jelas nangtung kuring diuk insyaallah nanu kitu-kitu ge kudu make insyaallah hadhil masalah yajibu piha ayakuna mukmin ana mukmin haqqon nah dina dia masalah ieu mah tos langsung we wajib dina masalah neme itu lamun ditanya wajib ngucapkeun kuring jalma mukmin haqqon bener kuring mah jalma mukmin itu ana mukminun haqqon menang oke wala yajuju ayakuna anna mukmin insyaallah wala yajuju jeung teu meunang deui nyebutkeun ieu jalma teh kuring jalma mukmin insyaallah mah nyebut jalma mukmin insyaallah kuring teh jalma mukmin lamun dikersakeun ku Allah tong make insyaallah kuring jalma mukmin wasani annallaha ta'ala qala ulaika humul mu'minuna haqqan alasanu kadua nyaeta saenyana Allah taala eta ngadauh Allah ulaika humul mu'minuna haqqan ari ieu jalma-jalma teh umari ulaika al mu'minuna haqqan eta mukmin anu sanyatana qad hakama lahum yakun mu'minin haqqan fi qaulihi ana mu'minun insyaallah sakapima qata Allahu bihi dalika la yajuju jadi dina kadua saenyana Allah ngadaukeun ari ieu jalma-jalma anu mukmin teh nyaeta mukmin anu haqqan sanyatana ta eta teh nyata Allah geus ngahukuman ka jalma mukmin saenyana jalma mukmin mukmin anu haqqan mukmin anu sanyatana dina dauhan Allah anna mukminun insyaallah taala ari kuring teh jalma mukmin insyaallah ta berarti eta omongan insyaallah teh sakun kasuk mang pima qata Allah bihi wadalika mang dina perkara nu rek pegatna ti Allah taala matak bahasa kuring jalma mukmin insyaallah la yajuju bahasa eta teu meunang
Tafsir Hojin qauluhu wa mimma rojaknahum yunfiqun. Dina tafsir Hojin aya bahasa wa mimma ti antawisna ciri-ciri jalma mukmin teh ti wa mimma rojaknahum yunfiqun. Sebagian hartana jalma mukmin sok ngainpakeun kana hartana. Saur Anas bin Malik katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-shadaqatu tamna'u sab'ina nau'an. Ari sodakoh eta nyegah kana 70 warna atanapi nyegah kana 70 rupa min anwa'il balaya tina rupa-rupa atanapi warnana balai. Jadi sodakoh teh nyegah kana 70 rupa balai. Ahwanuha albarosu pangrendah-rendahna panghanap-hanapna ieu balai teh nyaeta penyakit corob. Qauluhu ari dauhan Allah dina Al-Qur'an aya bahasa lahum darajatun eta tetep pikeun pirang-pirang jama mukmin darajatun ari pirang-pirang darajat yakni maratibun tegasna anaja Allah nu maksud lahum darajatun teh jadi kerja mukmin teh aya pirang-pirang martabat. Ba'duha ala min ba'din. Ba'duha ala min ba'din. Sawarehna ieu darajat mukmin teh bisa ngaluhuran tina sawarehna deui. Li annal mu'minina tafau ahwaluhum. Karena sanyana pirang-pirang jama mukmin eta teh beda-beda kumaha tingkahna ieu mukmin fil akhdi bitil kal ausofil madhurati dina nyokotna itu pirang-pirang sifat anu dicaritakeun papi hada it tafawutun maratibuhum fil jannah takulantaran gitu maka ieu teh jadi beda-beda martabat tingkatanana ieu mukminin di surga. Jadi mukminin di surga moal sami moal sarua bakal beda-beda tingkatanana martabat jeung tempatna oge bakal beda lianna darajatil jannati ala qadril a'mali karena sanyana pirang-pirang tingkatan darajatna ieu surga tergantung kumaha ukuran amalna masing-masing amalna ieu jalma mukmin matak bakal beda wa qala darajatul jannah yurjaquna fiha bi amalihim sareng ari pirang-pirang darajatna surga eta teh bakal dirizkian ieu jalma mukmin di surga dirizkian ieu mukmin di surga bi amalihin tergantung kumaha amalna ieu mukmin di surga. An Abi Hurairah radhiyallahu an katampi hadis di Abi Hurairah nampi hadis di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sanyana Kanjeng Nabi ngadauhkeun saur Kanjeng Nabi inna fil jannati mi'ata darajatin sanyana di jero surga teh aya 100 darajat 100 tingkatan ma baina darajataini mi'ata amin sedengkeun antara darajat jeung darajat deui antara darajat jeung darajat hiji deui teh mi'atu amin itu perjalanan lamun dipake lempang mah perjalanan 100 tahunan antara darajat hiji jeung derajat hiji deui itu perjalanan 100 tahunan. Wa an Sa'id sareng katampi hadis ti Sa'id ani Nabi Sa'id dampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana Sa'id qala annahu sanyana Kanjeng Nabi qala tangadaw Kanjeng Nabi inna fil jannati mi'ata darajatin law annal alamina iztama'u fi ihdahuna lawasi'athum. Saur Kanjeng Nabi sanyana di jero surga teh aya 100 darajat. Seandaina ieu alam dikumpulkeun sakabeh alam di salah sahiji naon dina salah sahiji ieu darajat yakin sakabeh alam bakal asup mahi kana eta hiji darajat ku legana ieu darajat di surga. Khojin an Abi Darda katampi hadis ti Abi Darda ani Nabi nampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna usanyana Kanjeng Nabi qala tangadaw Kanjeng Nabi ala
unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairu lakum fi infaqi dhahabi wal fiddah wa khairu lakum min antalqu umma tadribu anaqahum wa yadrabu anakum. Allah nah teu kudu ngabejakeun kami saur Kanjeng Rasul Allah unabbiukum bi khairi amalikum nah teu kudu kami ngabejakeun tekudu ngabejakeun kana kaalusan pangalusna amal-amal aranjeun kabeh jeung wa azkaha jeung pang bersih-bersihna ieu amal mungguh pangeran aranjeun kabeh wa arfa'uha fi darajatikum jeung pangluhur-luhurna ieu amal aranjeun kabeh darajatna wa khairul lakum jeung pang alus-alusna pikeun aranjeun kabeh min infaqi dahabi wal fiddah tinimang dibandingkeun jeung infak sedekah jariah ku harta jeung emas jeung perak wa khairul lakum min antalqu aduwakum jeung leuwih halus pikeun aranjeun kabeh tinimang dibandingkeun papanggih jeung musuh aranjeun kabeh terus anjeun wa tadribu anakuhum neungeul kana punuk-punuk na musuh aranjeun kabeh bari wa yadribu anakuhum neungeulkeun aranjeun kabeh kana punuk-punukna ye musuh. Kumaha waler sahabat qalu saur para sahabat ngawaler bala kantenan ya Rasulullah ya Rasulullah peryogi pisan kadah didukikeun naon atuh nu pangsaena ti antara amal abdi sadaya teh sareng naon nu pang bersih-bersihna ti antara anu ngarajaan ka abdi sadaya sareng naon atuh nu pangluhur-luhurna martabat darajatna abdi sadaya dibandingkeun sareng naon mesatkeun pedang ngalawan musuh-musuh ngadekeun kana punukna ieu musuh-musuh kan tenan atuh ya Rasulullah naon atuh Rasul ngawalar bala ya Rasulullah qala huwa dzikrullah taala Allah ngadauh bahwa nu pangsaena teh amal aranjeun kabeh nyaeta dzikrullah taala dzikir ka Gusti Allah taala masabihun kila innama kana dzikrullah ta'ala arfa'a min sairil ibadah kuliha dicarioskeun sanyana dzikir ka Gusti Allah arfa'a min sairil ibadah eta leuwih luhur martabatna tinimang dibandingkeun sesana pirang-pirang amal ibadah naon bae oge kuliha ieu dzikir ka Gusti Allah teh leuwih luhur martabatna margi li anna sairul ibadah wasilatun ila dzikrillah margi sanyana sasesana pirang-pirang ibadah eta sasesana pirang ibadah teh wasilatun jadi wasilah cukang lantaran menuju ila dzikrillah menuju kana dzikir ka Gusti Allah nyata ingat ka Gusti Allah pakana dzikrullah wa al mutallabu ul a'la maka ieu dzikir ka Gusti Allah teh eta teh jadi tempat anu disuprih anu luhur wal maqsidul aqsa ila annahu yanqasimu ila kismaini jeung pamaksudan anu puncak tina ieu dzikir ka Allah teh jadi maksud anu puncakna pamaksudan ya kecuali sanyana itu dzikrullah teh eta kabagi dua bagian. Nu bagian tadi nu salah sahijina aya dzikir kulisan, aya dzikir kunaon, aya hiji dzikir kulisan, aya dzikir ku hate, aya deui dzikir ku salian ti diucapkeun kulisan, jeung deui aya dzikir anu kadenge ku pirang-pirang ceuli dzikir teh, aya deui dzikir ku hate jadi dzikir teh aya anu dzikir kulisan dzikir kujinan dzikir anu teu diucapkeun kulisan aya deui dzikir anu teu kadenge ku ceuli bal huwa fikrun balita anu teu kadenge ku ceuli mah nyaeta diantarana fikir wa mulahitu qalbin jeung ngalirikna hate itu diantawisna dzikir deui wa huwa ala maratib dzikri ta eta teh termasuk ala maratib dzikri pangluhurna martabat di dzikir lima jaa fil khobar karena aya
hadis nu datang dina eta hadis. Jadi aya dikir lain kulisan tapi dikirna bagian kunaon henteu kudu kadenge tapi kumenang bisa jadi dikir kumaha tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan nyaeta dikir ku tafakur sajam eta teh leuwih alus tapakur sajam leuwih alus tinimang ibadah 70 tahun tafakur sajam wa huwa la yahsulu ila bimudawamati dikri bilisan sedengkeun ieu dikir anu naon dikir ku hate tegasna tapakur teh leuwih alus tinimang ibadah sabaraha taun 70 tahun la yahsulu moal hasil ieu dikir ku tapakur tadi ila bidawami dikri bilisan mahuduril qalbi kecuali kudu ngalanggengkeun dikir lisan bari dibarengan udurul qalbi ngahadirkeun hate hatta yatamakkanu dzikru fi qalbihi sehingga kongang ieu dikir ku hate dikir dina hate wa yahsulu asarfu an ghairihi jeung ngahasilkeun bersihna tina salianti dikir itu ngabersihkeun tina salianti di dikir matak wihan deui cek tadi leuwih alus ku tapakur tafakkaru tafakkaru sa'atin tapakur sajam tadi khairun min ibadati sab'ina sanatan leuwih alus tinimang ibadah 60 tahun ya atuh tapakurna tapakur nu mana bisa leuwih alus ibadah teh nyaeta tafakkaru fi khalqilah wala tafakkaru fi datillah tapakur dina dadamelan Allah tong tapakur dina dat Allah. Nah kumaha tapakur dina dat Allah nafakuran diri saha atuh urang sabenerna dikuatan deui dina hadis itu dina hadis diterangkeun man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu sing sajalma anu inget sajalma anu apal kana dirina sarua jeung apal ka Gustina ta ieu tapakur saatan tapakur sajam leuwih alus tinimang ibadah leuwih alus tinimang ibadah tadi 70 tahun teh tafakur kana di diri sok saha atuh diri urang teh nu sabenerna saha meneng didinya itu matak menang didinya lain berarti ngalamun nafakuran diri saha atuh diri urang sabenerna saha urang terus mengenal sehingga bakal karasa engke urang teh ngarasa hina na diri urang ngarasa bodoh na awak urang ngarasa bener-bener kana pakirna urang bener-bener butuh kana rahmatna Allah Ta'ala itu bakal karasa urang eueuhna naonan nu maha sugih mah Allah da urang mah jalma naon jalma anu butuh fakir dan nu maha beunghar Allah nu maha mulia Allah da urang mah hina itu nu maha uninga Allah da urang mah bodoh tah itu tafakur bakal ngarasakeun timbul dina dirina geus napakuran diri bakal timbul karasa urang eueuhna naonan teu boga cek paripaosna teu bodoh acan itu tina tafakur tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah tafakur dina dadamelan Allah tong tafakur dina dat Allah tegasna aropan nafsahu faqad aropa robah mengenal kana diri sarua jeung mengenal ka Gustina rupina pangaosan dina dinten ayeuna cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring anu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna mangga urang tutup sasarengan kudu majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.